Wilujeng enjing barudak. Kumaha damang? Sae. Hatur nuhun. Dinten ieu urang tiasa diajar deui. Urang bade diajar basa Sunda ngenakeun harti kecap dina bacaan wisata ka Kawah Putih. Jeung ibu bade nerangkeun saeutik tentang rupa-rupa pengalaman. Apa kabar anak-anak? Baik-baik saja ya, semakin sehat. Kita akan belajar bahasa Sunda tentang harti kecap dari bacaan yang wisata ke Kawah Putih. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita bersikap doa yang baik. Ayeuna candak buku Midadamina buka halaman 21. Urang bade ningalkeun di ditu aya harti-harti kecap. Kalau sudah, anak-anak ambil buku Midadaminya, buka halaman 21. Coba dilihat di situ ada kata-kata yang sudah diartikan. Kita akan bahas bersama-sama ya. Ayeuna tingali nomor 1. Aya kecap wisata. Wisata sarua hartina jeung piknik. Piknik teh ngadongdon hiji tempat pikeun sukan-sukan. Dalam bahasa Indonesia, wisata ya berwisata atau piknik ya. Nomor 2, pakidulan. Pakidulan sarua hartina jeung tempat anu aya di belah kidul. Kalau dalam bahasa Indonesianya, tempat yang ada di sebelah selatan. Ya. Nomor 3, wewengkon. Wewengkon sami sareng hartina jeung daerah. Dalam bahasa Indonesia apa ya? Wilayah, disebutnya wilayah. Ya, daerah atau wilayah itu disebutnya dalam bahasa Sundana wewengkon. Nomor 4, didongkangna. Didongkangna sarua hartina jeung didatanganana, dijugjugna atawa dihontalna. Dalam bahasa Indonesianya maksudnya mungkin dikunjungi, dikunjunginya, itu namanya didongkangna. Nomor 5, kamera. Kamera sarua hartina jeung pakakas paranti motret jeung ngarekam gambar. Dalam bahasa Indonesianya sama kamera artina. Nomor 6, turis. Turis sarua hartina jeung wisatawan. Dina bahasa Indonesia ge disebutna turis, wisatawan. Sok tingali gambarna. Nu jiga kitu tah wisatawan teh. Nomor 7, kakoncara. Kakoncara teh sarua hartina jeung kasohor atawa kawentar. Kalau dalam bahasa Indonesianya artinya terkenal. Ya, terkenal seperti di gambar itu Kawah Putih, dia sangat terkenal ya, kakoncara. Nomor 8, paul. Paul teh sarua hartina jeung pulas bulao saperti langit. Artinya warnanya biru, birunya biru langit, itu disebutnya paul. Nah, tos. Eta harti kecap anu aya dina bacaan. Ya. Kerjakeun engke latihanana aya di Google Form. Asupkeun kecap-kecap nu tos di wartosan hartina dina kalimah. Ya, nanti kalian akan mengerjakan latihan Google Form dari kata-kata yang sudah diterangkan ini. Berikutnya,
rupa-rupa pengalaman. Naon nu disebut pengalaman? Pengalaman teh nyaeta kajadian anu karandapan ku sorangan. Dalam bahasa Indonesianya, pengalaman adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada diri kita sendiri. Upami urang nyaritakeun pengalaman teh sarua jeung nyaritakeun kajadian anu kaalaman atawa karandapan ku sorangan. Jadi kalau kita bercerita tentang pengalaman, kita bercerita tentang suatu kejadian yang dialami oleh diri kita sendiri. Ya. Unggal jalma miboga pengalaman sewang-sewangan. Setiap orang punya pengalamannya sendiri-sendiri. Naon wae sih rupa-rupa pengalaman? Ya, aya pengalaman anu pikabungaheun. Pengalaman pikabungaheun itu pengalaman yang menyenangkan. Pengalaman pikasediheun, pengalaman yang menyedihkan. Pengalaman pikasieun, artinya pengalaman yang menakutkan. Dan yang terakhir adalah pengalaman pikaseureun, artinya pengalaman yang membuat tertawa atau pengalaman yang lucu. Nah, contoh bacaan Jalan-Jalan ke Kawah Putih, barudaknya tos maca eta teh carita pengalaman naonnya. Bener, eta teh salah sahiji contoh pengalaman anu pikabungaheun kusabab diajak piknik. Tah eta teh rupa-rupa pengalaman. Aya nu bisa carita naon pengalaman pikasediheun anu dialami dirasakeun ku anjeun? Ada enggak pengalaman yang menyedihkan yang dirasakan? Pasti ada. Pengalaman anu pikasieun pasti ge aya. Pengalaman pikaseureun loba, seueur nya. Sok eta rupa-rupa pengalaman. Dibaca caritana nu boga batur pasti urang nyaho. Ieu teh pengalaman anu pikasieun. Bisanya lamun barudak tos ngaregepkeun rupa-rupa pengalaman jeung harti kecap, ibu guru bade pamit heula. Kalau anak-anak sudah memperhatikan tentang macam-macam pengalaman dan harti kecap tadi, ibu guru akan berpamitan. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Hatur nuhun, wilujeng tepang deui. Wilujeng enjing.